siksa. Nah ujian atawa hukuman dosa nu geus dilakukeun hirup salilana tunggara can aya kasenangan. Mugi Gusti ngahampura dosa-dosa abdi, pasihan jalan kabagjaan ka diri abdi. Baheula hirup jadi jalma teu boga, mika cinta wanoja kalah dihina. Nah dugi ka iraha hirup tansara, kalaman rumah tangga ge teu lila. Unggal poe pasea ku tatangga geus era, jadi omongan jeung hinaan salarea. Kunaon hirup kuring teh loba gogodana, mika cinta mika nyaa kalah kasiksa. Nah ujian atawa hukuman dosa nu geus dilakukeun hirup salilana tunggara can aya kasenangan. Mugi Gusti ngahampura dosa-dosa abdi, pasihan jalan kabagjaan ka diri abdi. Baheula